Kak, geus loba di dinya. Tinggal ini seloba daun sampo teh, urang balik geus burit. Heeh. Urang menang Iya jantung lah lumayan. Urang make krewet edan neneng. Urang ieu rek disaeun. Ieu neneng enak. Eta moal ieuna cengekna. Entong tuh di BBC ke loba kene tuh di dapur emane. Barurum sawares ya. Neneng genah heueuh ai urang akur mah heueuh. Heeh. Ni entong pas hawae tuh neneng aing mah mending atuh. Wah tungtungna ayeuna mah urang akur jeung urang. Yo. Pas wae Mas ya jauh ti rejeki. Heueuh ta eta urang akur we heueuh ayeuna mah. Wah tungtungna soalna euy. Mah beres-beres pas wae mah ku batur. Nya atuh. Euna mah tuh urang kasaung lah. Urang istirahat. Bae we ieu mah cenah mah ulah dialaan. Nah itu dina bebesek coba teh lebar teh di para maruraga. Ah bae we murah giji wae mah. Baekan Mang Edi sagala ditinggalin neneng lebaran haji teh boga sere. Panen cengek. Bener urang mah susah neneng aya segala daek mah teh. Dah. Aing mah buruk. Wah, puceun lah mun keur nanahaon ka momoga neneng hayu urang ka saung. Urang ka saung urang istirahat teh mana mah balik. Kamu urang mulung ieu. Bisa besi eta teh imane bisa aya kalong wewe imane hayu urang balik Hari lebah mana teh. Piceun sia teh keur nanahaon kitu patut meuli we hayang mah kitu mah. Oh menta atuh duit tangkal kasih. Heeh, ke menta we ka si Edi lah. Tak kitu atuh aku. Sakiloeun wae mah imane. Lumayan. Mun teu dibayar Oh menta we pagi 2 jeung urang. Lumayan ye daun sampo maneh mawa daun sampo hayang. Mung urang mah ieu we hungkul lah. Heeh jantung make krewet edan. Nah sana neng Menta kalapana we engke mah. heeh kayak ku aing bere lah ka apa mah loba. Menta jauh nanya. Heeh. Urang ka saung heula. Saung heula istirahat capek. Capek ngopi atuh di saung mah. Caina poho mawa teu. Teuing cai teh ting mawa ting teh tempo lah we di saung. Tuh, aya sapan boleh sana neng juga nama eta daun wah sampo. geus loba tuh neneng lumayan heuh tuh. Atuh moal lain loba deui Lo mah hayang. Mung ah. Tuh ye ngepila tah sapan boleh tah. Lumayan hiji Saya dua. mau jadi buki hitut tuh Baya tuh neneng begitu oge maneng ngeunah sayo. Ieu teh naon ubar darah tinggi cenah. Boleh ungu teh. Heeh, lobanya. Loba tuh kamar ulang geus panen emane. Loba kene di kebonna hayang. Loba tah. Alah. Laun mah loba keneh maneng. Burit ayeuna mah teh neneng capek. Urang mah yang ngeunah nu ungu. Tinggal ngeunah. Rajinnya Mang Edi segala dipelak. Minah tuh. Ih. Ayo loba jual-jualan ke mah loba duitna Mang Edi ah. Nah, tuh da pamajikan ge 2 tuh teh. Aku di Paraban 2 nana meureun nu kolot. Nanya tuh dieu nu kolot jeung ngora mah di Paraban huut. Isukana yeuh nya bawa ye jolang teh. Urang panen cengek. Soalna heuh salaki aing teh pan nyiangkeun daun sampe Can balik. Duit teh mau oleh-oleh ieu Urang sejeng ke menta 2 atuh. Hanya heueuh atuh. Matak baskom teh kudu dibawa baskom gede ieu teh. Urang mah kebalik ah tek nungguan. Heuh rek monok heuh tungguan. Mana monok urang mah sare di mana? Nya sare jeung urang patepung teu. Hayang teuing. Patumpuk-tumpuk. Kana di dia urang di dia. Teu hayang ayeuna di tengah. Mung teu hayang. Neneng. Moal mah monok rek nyokot duit na we. Engke mun maneh teh monok mah bakal beakeun sia eta na oleh-olehna maneh ku urang. Rek dipegat teh urang di jalan. Ya, urang mah tiap nyemah ka didinya ku Mang Edi teh atau ku kamu teh sok disuguhan teh huwi we jeung sampo. Kali-kali atuh meuli martabak, ladang jujualan Nah, teh sia neneng atuh ngirit sateh ngaranna oge kan maneh meureun kudu di Paraban sia teh. Menikmati, ieu nikmati Meureun atuh duit dibeak-beak mah tuh kumaha meureun mah bisa ieu ngirit sateh kudu berhemat sia teh keplok. Beunghar tuh hemat tuh, hayu we berhemat beunghar henteu. Guluh tuh. Mang Edi teh boga hutang 2 juta urut basa ulang tahun teh can dibayar. Wah, mak nya neneng. Heeh. Oh, hampura tuh ke urang bejakeun si Edi belegu atuh mah sok ngerakeun urang. Geus lila. Atuh neneng nyabikeun we tuh teh sia teh pamajikan nu ngora. Mung aya 2 juta tah gede. Anu anak nu kolot sia teh belegu maneh teh. Minjem mere-mere. Maneh oge sok dibere ku si Edi sia teh. Udah kata mah mere lain minjem. Sama maneh hitungan pisan. Aduh, aing mah bukan nu ngora teh. Eleh ku aing. Sama neneng. Balik ke malam minggu. Oh tah pangmalakeun eta jantung tah. Urang Ulah atuh. rek dipasak ieu geus burit soalna euy. Ai maneh rek balik ayeuna. Oh, udah malam minggu aing mah rek bersolek. Gaya euy. Aya tangke kumaha atuh?
Mang Edi. Heeh, si Edi. Sampai kayak bagaliran di dinya duitan Sia mah giliran duitan dikain ko sia mah pintar kode koplok hayang duit na weung ku. Goblok sia mah. Ya tah pamahakeun jantung sa teh koplok. Ya lalaki Sia mah yang duitan mah ditangkul. piceun. Aing deui koplok sia nurus tunyung sugan mah awewe teh koplok hayang duit nangkul we. Balik aing mah. Ku aing di tinggang retak ku ieu. Goblok teh sia.